dengekeun ku sia koploknya eta nu nyebutkeun ka Pak KDM Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat nyebutkeun teh gubernur hanya jago di bidang konten doang, tidak bisa mengurusi naon lah gitu pokoknya mah. Anjing sia ngomong teh sok kawas nu bener wae anjing teh. Emang bisa sia mimpin rakyat se-Jawa Barat. Kos nu heueuh we goblok lamun ngomong sia mah. Henteu gampang goblok sia teh atuh mimpin masyarakat teh. Hehe sia mah. Mun sok ngagampangkeun majarkeun teh ngan bisanya dina konten wungkul goblok. Terjadi masalah konten ge pada di mah anjing atuh manehna mah da suka berbagi daripada sia ngan ngacapruk we nyinyir ka batur teh anjing bari jeung eueuh pangabecus ya mah cing baleg ngomong teh goblok sia teh we paribasa bisana di konten wungkul henteu becus naonnya ngatur masyarakat naon teh sia anjing anu ngomong wungkul koplok sia mah cek aing ge ye sia memang ngomong teh anjing ngopi heula goblok bisa wae anjing sia mah goreng pamimpin teh koplok sia mah emang bisa sia mimpin aing mah teu percaya goblok kabeungeutna oge aing mah geus teu percaya kabeungeut sia anjing teu baleg anjing sia mah ade ulah loba omong ting bisi digedeg ku aing anjing